jujur baheula lumantak cek abah almarhum coba deulean coba lalai geus aya keluar tancan di deuleu geus bah magrib geus yakin jasa asal lalai keluar magrib hiji mangsa mah di deuleu kukula teh geus keluar tan lalai geus bah di deuleu ih gak kurang 10 menit manja lalai geus keluar geus bah orang santri tas ngojok-ngojok santri teu beres mah ti baheula tah miheulaan bae cak abah teh ulah sok diojok-ojok eta karunya sia ulah eta asal diojok asup deui tapi lalai eta lalai baheula bae nurut coba anak urang kuari magrib di mana-mana eleh ku lalai bolon eta anak urang kuari ya Allah ya Rabbi zaman indah jasa nu kamari ngeunah jasa simet digoreng ngeunah lele digoreng seungit betok digoreng seungit nuluykeun ayat anu kamari di mana kamari Gusti Allah ngajelaskeun bahwa kamaha kawasaan Allah ketika Allah dek nurunkeun hujan ka hiji daerah dimimitian ku Gusti Allah secara syariat Allah nyiptakeun angin jang nyedot cai laut disedotlah ku angin cai laut dibawa ka luhur di luhur hideung mega di dinyala Allah memerintahkan angin supaya niup sesuai jeung perintah Allah mesti dikamanakeun ieu tiupanana cek Allah kacikupakeun cek Allah ka pasar kemiskeun cek Allah ka tangerangkeun cek Allah ka balarajakeun ieu angin mah sesuai jeung perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala mun urang napakuran tentang hujan kadang-kadang di lembur eta hujan di lembur urang eueuh belah ditu hujan di lembur urang macan hujan di lembur anu hujan di urang mancan hujan keneh bae ketika di urang hujan di daerah anu mah henteu ieulah maha kawasa Gusti Allah Subhanahu wa taala ketika eta hujan teh diturunkeun sesuai jeung perintah Gusti Allah di daerah mana nu ku Gusti Allah diperintahkeunana diturunkanlah diawali ku kilat diawali ku pendahuluan heulan guludu kitulah Allah Subhanahu wa taala dek nurunkeun hujan kemudian hujan nu diturunkeunana teh henteu sambarangan lantaran hiji-hijina tetes hujan teh ieu aya malaikatan wa akhraja Abu Syekh aidan anil Hakim qala balagani annahu yunzalu ma'al matar minal malaikati aktsaru min waladi Adam wa waladi Iblis diturunkan babarengan jeung hujan malaikat leuwih loba tibatan anak Adam jeung tibatan anak-anak Iblis ku loba-lobaan per tetes aya malaikat nu ku Allah dititah ngabarengan cai hujan yusula kulla qatratin ngajagaan tiap tetes nu dek diturunkeun anak malaikat nanya wa aina taqa'u kamana ieu kudu diragagkeunana tetesan hujan teu sambarangan lain sakahayang-hayang wa man yarzuqu zalikan nabat saha anu dek dirizkian melalui hujan ieu teh engke jadi jang saha malaikat ieu perintah Allah Subhanahu wa taala masya Allah ketika Allah dek turunkeun hujan-hujanna hujan rahmat malaikat di dinya langsung bebeja ka Gusti Allah siap abdi dek turunkeun cek Gusti Allah turunkeun di Cilongok supaya jararadi berbagai tatangkalan supaya salelubur buahan aing deudeuh ka urang Cilongok lantaran nurut sa Cilongok kabeh ka aing masya Allah beunang deui saminggu malaikat bebeja di Gusti ieu hujan diturunkeun di mana ieu ieu mah turunkeun ana di Jakarta bentukna naon ieu supaya jararadi atau lain banjirkeun cek Gusti Allah di Jakarta
lantaran judinya aya di Jakarta. Istana bajirkeun istana. Ayo siap bajirkeun. Siap cek malaikat. Datang ka sakumaha? Teu kudu aya loba-loba mah. Ieu mangan ngawarah urang istana doang. Sok datangkeun sabitis teh heula di istana. Emang lain nang malaikat. Jagaan ku urang istana. Tetep celi anjing datang ke kajagaan. Celi aing ulah dengan dua-duana. Jadi okosna urang nyalahkeun hujan. Ulah kembali ka diri urang. Sebab malaikat nyaun diwakilan ku Gusti Allah wakil tuh jelema anu nyieun dosa nyaun nya gitu tuh nu mana tuh DPR tuh jauh lag-lag ku sia cenah ku sia naon karangarana hujan tuh itu saya manya sia teh nyaho itu saya tuh Jokowi. Ya malaikat ya Allah ya Rabbi lain lalagan yusuna kulla qatatin wa aina taqau ngajagaan tetesan-tetesan nu deuk diragakeun ka taneuh emang lain malaikat ya Allah ya Rabbi wa aina taqau di mana kudu diturunkeunana jeung ditibakeunana bebeja malaikat ka Gusti Allah wa mayyur zaku dalikan nawat jeung saha nu bakal dibere rezeki ieu melalui cai hujan ieu nyahoeun malaikat jadi titah ku Gusti Allah ya Allah ya Rabbi tedaya teu upaya urang ketika hujan ieu hujan rahmat ketika hujan ieu hujan siksa geus aya catetanana di Gusti Allah melalui malaikat urang tapakuran geura gitu aya hujan gede luar biasa turun ti jam 1 gede engke eueuh deui jam 2 rat gede deui ke eueuh di sakedeuk rat jam 3 subuh gede. Masalah jasa sugan aya banjir berang teh aya kunaonna tuh hujan jam 10 rat setengah jam banjir santero tapakuran ku urang lamun saluluguna hujan doang teu bisa bandingkeun jeung nu kamari hujan di jam 1 peuting rat jam 2 jam 3 jam 4 datang ka subuh gede jasa hujan masalah biasa bae sepak bae. Tapi di jam 10 hujan datang ke jam 11 ge henteu kunaon banjiran haju keanehanana daerah nu luhur kok banjir daerah nu handap kok henteu tapakuran coba ku urang ye eta hujan masyaallah horenganan malaikat lamun urang nyaritakeun anu kamari di Syekh Abdul Rauf Aceh eta tsunami sok kitu gedena tuh kunaon geura ieu laut ieu makom di dia tsunami kok teu daekeun cai ka dinya je atuh malaikat itu ulah ka dieu ka ditu ka pondok ka ditu ayo ka rendem pondok terendem aya malaikatan masyaallah tah kuari mah urang nyaho geus nu mentak urang selalu mun ngomong jeung kiai mudah-mudahan we ieu hujan sing jadi hujan rahmat selalu urang kan kos kitu tah dibere wawasanana ku para guru-guru urang ku para kiai urang nu baheula lantaran ieu hujan rahmat mah wa huwallazi yursilur riyaha busyram baina yaday rahmatih rahmat teh didinya hujan dek diturunkeun malaikat geus siap kudu ka mana nurunkeunana memeh hujan turun diawali ku angin-angin memehna ge aya mega-mega nah di dieu lah kaistimewaan dadamlan Allah subhanahu wa ta'ala nah dilanjutkeun ku Gusti Allah jang nyontoan jelema mukmin jeung jang nontoan jelema kafir teh dawan Gusti Allah wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu bi'izni rabbi ari taneuh anu bagus ma anu gembur ma anu subur taneuhna ketika diturunan hujan teh yakhruju nabatuhu kalaluar jajadian-jajadianana eta kalaluar jajadian teh lain sakaluar-sakaluarna horeng biizni rabbi kalawan izin pangeran masyaallah
Bro hujan tiis karasana ka urang isuk-isuk anyep luar biasa cai sing karelek dina paranti lempang cai kokorolokan dan lain sebagainya di sawah kadele ku urang cai tapi galenganana kadele herang caina urang kadinya di dalam tiis tiris bang urang sekorodong baheula mapan ka sawah teh kieu bari dikadiakeun mawa teger di dinya teh kanyahuan kunyanya samping dikatak-takeun baju dipake ka dieu teger di bawah horeng teu make calana eta baheula kos karar itu tinggal urang sawe ai awewe anu deui sararawah teh hei-heian sugantenan enak belut mana eta tewak belut ngan mah ka dieu mana belut eta ngagantung kan jaheuh lakon baheula kos kitu eta potret-potret baheula masyaallah karim eta ku bunga-bungahna cai hujan teh rahmat datang ka teu make calana dongengna loba jasa ibuna jeung bapana anak kabeh dibawa ka sawah yeuh terus di sawah lulumpatan budakna ju hayang ngising ban budak ge di sawah teh bek bebejapan indungna di tengah sawah bapana jauh ngising di calana loba budak baheula mah nu ngising di calana di sawah emang lain kumaha lalakonna masyaallah eta indahna cai rahmat terus jararadi urang ka huma kadinya ya Allah ya Rabbi di huma ge jararadi segala rupa nu dipelak teh urang ka kebon ja baheula mah aya kebon eta di kebon teh jararadi geus mah sueg jadi badur jadi di sisi tangkal cente jadi kagadung-gadung jadi sagala rupa anu ngeuna jeung tulngeuna ge kabeh jararadi barang di deuleu belah ditup kacipet loba jasa budak kuali mah teu nyaon ka kacipet di deuleu ku urang tun ka ranca pondok aya di ranca pondok di dinya teh ya Allah ya Rabbi di dinya teh loba jasa wow nu pararanjang teh ya katipuk barang kuali mah teu nyaon ka katipuk daon cenah katipuk eta makanan khas pasar kemis wow ngeunah jasa isuk-isuk urang gadeukeun sakola jundeuleu bebanjiran di pondok di dinya teh loba katipuk dicokotan kieu can ngadaharna naon di imahna didahar ku urang eueuh masalah ngeunah jasa baheula mah eueuh sugan nyeri beuteung teu tiis-tiis gadahar kos kitu eueuh masalah jasa irahmat luar biasa ya Allah ya Rabbi balik sekolah terus mapayeula urang teh tah di pagar-pagar di dinya teh loba kingkip dialan kikip ku urang teh diasup-asupkeun ku urang ka dieu ka kitu kantong bu ambal aya kingkip belah dituna ya rukem-rukem dialaan sarua bae aduh loba jasa pas dek datang ka imam masyaallah jak kedek berangkat sekolah mah encan araraya barang balik sekolah jam 10 setengah 11 ya Allah cecen det ararasa di kumaha atuh ya Allah ya Rabbi Gusti kabeh jararadi geus kacipet geus cecenet geus cente geus bangsa segala rupa ya Allah wahara ta eta teh rahmat tuh kos kitu jararadi jatah tadi gecek malaikat di mana abdi kudu nurun di dinya nek dijadikeun rahmat jararadi aduh pare gori jararadi henteu kudu di pupuk-pupuk cara kuari di deuleu ku patani bari ngarokol lisong fut di deuleu dihandap ya Allah lauk cek kecepeng geus puguh lauk betik mah jeung betok endet segala rupa lele leutik embal aya di juru-juru sawah teh geus teu kudu make naon nyokot bae sair sakumaha nu bapa kolotna dicokot baheula aju datang ka imah het dikeuretan teu kudu dikeuretan ku indungna pek kumbah-kumbah gua taina ge digoreng tanyakeun ka kolot baheula emang aya anu micenan taina aja eueuh barang di dahar teh hulu dah heula ngagecrot amis taina tadi dipiceran baheula emang anu dipiceran henteu
pohara teu kebal loba nu lulumpel hibran usimna eta teh usim simet mulai orang nyokot pangitik di teu kakolot urang kabeh lapor kakolot ka dia coba lah mais manggang morogo poos mais manggang morogo poos potong poos tah kudu kumaha tuh hasil hayang mais hayang morogo hayang ngarogo mais be mais potong pelebah mais hayang ngarogo potong pelebah ngarogo nun teu lapor heula ka emak urang ka indungeun ka bapak urang atuh poos teu menang je baheula masa dikitukeun trak menangan boh diasikeun kana botol eta potret-potret baheula di zaman-zaman Bung Karno masyaallah masa-masa indah masa jelema jalalujur jeung adil masa-masa wanon gitu ngaranna kitu lalai keluar pas tepat waktuna asal maghrib keluar diojok-ojok ku budak teh keluar memeh maghrib asup deui lalai baheula mah nurut asup deui cak lalai ngeganggu gua belum maghrib lo asup deui lalai jujur baheula lumantak cek abah almarhum coba deulean cing coba lalai geus aya keluar tancan di deuleu geus bah maghrib geus yakin jasa asal lalai keluar maghrib hiji mangsa mah di deuleu kukula teh geus keluar tan lalai geus bah di deuleu ih gak kurang 10 menit manja lalai geus keluar geus bah orang santri tas ngojok-ngojok santri teu beres mah ti baheula tah miheulaan bae cak abah teh ulah sok diojok-ojok eta karunya sia ulah eta asal diojok asup deui tapi lalai eta lalai baheula bae nurut coba anak urang kuari maghrib di mana-mana eleh ku lalai bolon eta anak urang kuari ya Allah ya Rabbi zaman indah jasa nu kamari ngeunah jasa simet digoreng ngeunah lele digoreng seungit betok digoreng seungit kuari mah ngomong beutu teh macan ayana eta doang beungeut sia atuh heuh sih tapi ngeunah aju petingna lantaran patani mah terus mirunan masyaallah ngepul kaluhur ja aya tiris pat baheula di daerah Pasar Kemis mah sarua jeung di Lembang Bandung baheula mah weh indah jasa maghrib teh siduru urang di dinya jam 7 jam 8 aju lantaran dirinya siduru maksudna mah supaya haneut belah dituna aya huma aya dangder cacawenean dikorek di jero nu boga nama teu nyahoeun eta zaman potret baheula ya Allah ya Rabbi kajahoan ku nu bogana sae nu ngaledang deui ieu manganu cenah atuh lain dicokotan ulah di kieu cabut tabak jeung mamang ge moal nanaon jujur jasa cabut bae cabut cek eno dicokotan kitu jeung mamang ge teu nanaon atuh sepeda ge paling cenah beak 10 tangkalas sepeda 10 eta ngeunaheun kana hate kan ngeunaheun coba kuari hei cari nyokotan kapulisikeun sia ku aing urusan dangder beak keboh hiji pan eta zaman teu beres eta kuari baheula mah masyaallah karim teu kebal usim cabe pan di dieu nomor pang bagusna cabe sa Indonesia cabe Cilongok ye sia masuk teu percaya bae tanyakeun ka urang dieu aduh aing mah bangun ngalelewe ka aing sia ya Allah patani di Cilongok teh kapan musim cabe manu bagus teh dijual eta anu kameron-kamerona ditumpukeun kapan di dinya anu lakuna dijual nu teu lakuna dibikeun ka tatangga nu teu boga cabe dibikeunan ka santri wow santri luar biasa usim cabe mah weh santri teh meuleum cabe coel cabe kemudian atuh sambal cabe nyayur cabe kabeh ngising di sawah ambualaya kabeh ngabeten kabeh kunaon nyeri bujur carita potret baheula ya Allah ya Rabbi indah jasa teu kebal usim jagong ya Allah ya Rabbi ngala jagong ditumbuk dijual nu bagusna anu bangsa ompong-ompong jagong saeutik teh kapan teman teu laku ditumpukeun di dinya dibikeun ka tatangga zaman balalager baheula mah tatangga lamun musim jagong kabeh ngarasaan bagian anu teu benerna dibikeun ka santri tetep santri kabagian bae anu bangsa sajagong dengan A5
geuleuh 5 siki atau tetep santri mah wow mantap Pak dikeureutan ku nyana dicacak di sayur atau santri emang kumaha gitu boro-boro jagong nyana mah tangkal kalapa dicacak di sayur santai ikir carita potret baheula rahmat Allah karasa jasa ku kabehan ya Allah ya Rabbi urang lamun melak tangkal cau hiji berang menang saminggu kunaon jara radi eta anak-anakna kuari mah hese hayang anakan aduh dapuran itu ya Allah ya Rabbi kemudian tangkal awit di ditu sadapur di ditu sabatur urang hayang sabatang bae mah ya Mang kula butuh awi ngalah sahayangna sia sadaekna sia nu belah mana bae tuh nu kus karolot bari tuduhkeun ku nyana tuh nu belah ditu geus karolot mah los alah sadaekna sia da kumaha coba kuari coba kenal aja ngalah awi polisi sia zaman polisi kuari baheula mah ya Allah ya Rabbi ceng sia pancenah bebejana sabatang pan 5 kurang 5-nya ayo geus tuh basi kurang ngalah deui sia tuh tiis kana hate tiis minah Masya Allah ceng sia ngalawi ceng sia bebejana 5 10 mah geus 10 cukup aja aya anak abah ka mana eta milu jeung kula anak milu nu mana itu anak Mang nu awewe milu teh awi na di bawah anakna milu masalah itu baheula mah kos kitu neng sia kunaon milu nyana mawaan awi karunya jasa teu kabawaeun ku kula dibantuan eta nu awewe ge milu bantuan sia mah bogoh meureun kitulah aduh ya kan cerita bobogohan ge ditangkal awi baheula waduh potret-potret baheula tah ieu rahmat Masya Allah karim dinaheun tarariis neuk barang dahar huwi loba kemudian atuh ibutun aya kemudian atuh naon kareng dangder aya ih kasuag-suag ngeunah baheula balang mah baru kuari mal nyahueun suag bisa-bisa ngadahar badur mabok sia nah ieu naon ieu maksudna ieu iyalah wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbi taneuh anu subur mah nu diturunan hujan ku Gusti Allah merupakan hujan rahmat nu dibawa ku malaikat yakhruju nabatuhu kala luar jajadian bi'ini rabbih kalawan izin pangeran Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ya Rabbi kan nginahan subur lah eta keur carita palawijo nah kuari tangkal buah baik nu dipelak baik anu henteu atawa jajadian bola deh kuari mulai kembangan ku ayana hujan tadi sanggesa kembangan tekebal langsung pentilan terus karolot kadeuleu aya nu koneng di luhur sakampung ngadagoan ragagna eta buah potret baheula sakampung kararieu bae ngadagoan angin wer patek trok buah jeung buah lantaran patek ragagna hiji nu perebutna aya 100-an mebreg buah anu diperebutkeun mah buah daging tapi hulu bara rentus indah jasa geus teh jahoeun budak kuari mah kos kitu teh teh jahoeun di ditu perebut buah daging di ditu perebut buah kaweni di dieu perebut buah golek di dieu perebut asal aya angin bae ge sakitu dihareupeun imah pelaknyana diperebutkeun masalah indah jasa baheula mah nu bogana mah teu kabagian melak buah golek dihareupeun imah angin gede pan gola deh buah golek mah war perebut didinya tinggal nu bogana bae kieu bae sugan marah henteu geus beres angin menang teu sia coba eta tuh menang cenah gola mah elehan ke tungguan ku mamang dipangajulkeun endeu kumaha ku ngeundah-ngeundah teuing kuari dengan sia telok-telok ka dieu mulung buah sia mulung buah melak aing edit sia kapolisikeun sia ku jauh jasa nu matak hirup anu rada belah ditu indah jasa
indah jasa geus pokona hirup nu belah ditu indah jasa nu hirupna ku ari geus teu nyaho kaindahan geus teu nyaho kaindahan nu ku ari mah masyaallah ho belah ditu kebon tuh tuh di deket imah kula kalau badi eta kebon tangkal buah segala aya buah daging aya buah kaweni aya buah limus aya buah nu ngeunah mah eueuh dinya mah tah bangsa buah nu kara itu mah dulu anu lamun urang ngadahar teh mun ngadahar di dieu cenang buah limus ajeuna mah urang dicarekan bae ku tahu ya ngadahar buah limus nu kitu di dahar cenang pan di dieu tapi tetep bae indah bae kan baheula mah masyaallah karim berbau datang ka imahna masing-masing cak indungna sia bau tai amat sih ye jatuh ngising eta sia ada dapur di mana gorenganan perebut buah dihandapna tai santri aduh geus pokona indah jasa zaman eta mah indah jasa neule potret-potret ka tukang indah napar eueuh bendu babarengan buah nu saha buah nu bareng bae geus kabeh sumur hiji ku kabehan geus ya Allah ya Rabbi iyalah masa-masa jujur masa adil terasa lamun aya usim cabe kabehan ngadahar usim jagong kabehan ngadahar usim kacang kabehan ngadahar sanajan anu dipikeun ka tatangga mah anu kences tapi tetap kabagian kan ku ari boro-boro nu kences malah mah cangkangna dikahareupeun imah sia ka cangkangna ye atuh cangkangna ge neuleuh-neuleuh sia kadan kuna ngadahar padahal teh kudu bener ngomong kudu bener tungtungna makan ka Sukabumi telu indah jasa nah eta keur carita hujan diturunkeun ka taneuh anu subur efekna sagala rupa jararadi geus pugu nu dipelak nu dibelak berbagai jukut jararadi tatangkalan jadi kembangan jadi buahan dinikmati ku kabehan ilah gambaran jelema mukmin masyaallah ketika Allah dek ciptakeun manusia di jero hatena iman lain sakadar iman tapi dek dikembangkeun ta eta jelema mukmin anu hatena mulus bagaikan taneuh anu subur hujan teh hujan anu bakal nyemprotkeun kana taneuh subur anu bakal jadi ieu adalah wahyu Allah Al-Qur'anul Karim ketika Al-Quran disorotkeun ku hiji kiai anu ikhlas eta hujan ngaranna Al-Quran wahyu Allah disarupakeun kana hujan lantaran osok nyuburkeun disorotkeun kana hate jelema mukmin bray jararadi di jero hate teh mengembang di jero hate kesuburan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim dihujankeun melalui malaikat hujan wahyu ka jero hate teh mulai kuali berkembang wudu salat puasa zakat haji sodako jariyah dan lain sebagainya ialah hujan wahyu anu asup ka jero hate kuari ngembang nu tatadina teu wudu kuari wudu nu tatadina teu salat kuari salat nu tatadina Ramadan bung puasa jadi puasa nu tatadina teu daek bunga haji jadi haji nu tatadina teu daek sodako nu tatadina teu daek jariyah suburlah wahyu nyorot ke jero hate nulir teu beda jeung hujan nu dihujankeun kana taneuh anu subur ieu ge sarua bae jaradi kuari bisa diperebutkeun ku jelema masyaallah sakumaha tangkal buah hayang nu ngora aya hayang nu mengkel aya hayang nu asak aya nu buruk ge aya sarua diperebutkeun ku jelema sorotan-sorotanana ieu wahyu teh nu butuh wudu nu butuh salat nu butuh puasa nu butuh berbagai-bagai nah diperebutkeun ku jelema kos kitulah wal baladut thayyibu nabatu yakhruju nabatu biizni rabbi masyaallah nu mantak beda jeung kafir ai kafir mah dibahasakeunana ku Gusti Allah
walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Ari taneuh anu teuas, ari taneuh anu sempit, ari taneuh anu teh subur, didinya pinuh ku babatuan-babatuan, pinuh ku kitu. Naon ngaranna anu bangsa teu ngajadikeun kana jajadian pinuh ku batu-batu, pinuh ku seplit, pinuh ku segala rupa anu bakal nanduskeun na ieu mah taneuh sanajan dihujanan layak rujuna batuhu teu daekeun kaluarkeun kana jajadian. Hujan mah hujan tapi teu daekeun kaluar jajadian illa nakida, kecuali hese anu luar biasa. Nah ieu taneuh tesubur pinuh ku batu, hujan turun teu daek jararadi. Kitulah gambaran jelema kafir. Hatena lir teu beda jeung taneuh anu liat, taneuh anu teuas disorot ku wahyu Allah, geus puguh wahyu nyorot kanyana ngabalir bae. Kurang kumaha pinterna Abu Jahal lantaran taneuhna taneuh batu, langsung tina baham Kangjeng, tina lisan Kangjeng ngabalir. Kurang kumaha Abu Lahab je pinter jasa teh. Tokoh Mekah anu lain lalagaan Abu Lahab datang ke aya dina Al-Qur'an. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Eta sayasla naron za lahab wa imratuhu hammalatal hatab fi jidha hablum. Eta teh Wahab, masya Allah, lain lalagaan. Kurang kumaha, wahyu nyorot, mantul teu daekeun bae. Tah Abi Lahab, Abu Jahal, Abi Lahab, Sufyan dan lain sebagainya. Eta taneuhna diciptakeun ku Gusti Allah liat pinuh ku batu. Sorot teu daekeun. Kuari urang mah kuari alhamdulillah ibarat taneuh mah meureun urang mah taneuh subur. Lawaka amin bahaban teu. Tapi orang mah mudah-mudahan alhamdulillahirabbil alamin keur dihujanan. Tapi tatangga urang di lembur, tatangga urang di boluluhur urang ditu geus nyahoan, tapi tetep bae teu daekeun geus puguh nu kalalapir mah di saantero urang lain teu nyahoannya na lantaran taneuhna batu. Teu bisa jararadina naon. Urang alhamdulillah barang dihujanan ku Al-Qur'an cep ka jero jararadi, ternyata orang nu jararina bensin malulu. Tangkal cucuk jadi di dieu. Aya bangsa bubuahan mah teu daek jararadi heran. Nu jadi mah imah yang bangsa kitu bae cucuk-cucuk erbis bae. Geus datang ka imahna bendu nu aya. Eta ge sarua. Aya bae nu beukieun mah embe mah deutep beukieun. Geus jana atuh menyatu jeung embe. Cak embe teh pantas ngaji sih aju ngomong aing di jerona ya jukutan. Loba omong, geus milik kula tuh cak embe teh. Jadi nyana tas ngaji ge tetep lain jeung musola menyatuna jeung embe. Tuh, kumaha nu jadina di jero hate urang bae, hujan jadi. Hujan ngahujanan taneuh subur taneuhna geus bapare jadi, atuh dangdeur jadi, hui jadi, geus puguh bubuahan jadi, horenganan tangkal bujang kaget ge anu katoel aja. Cucuk kan, cucuk kali age jadi dan lain-lain sebagainya jararadi. Geus puguh jukut-jukut jararadi. Nu sok dijieun samak teh jukut taun karang-karangna. Walingi ge jararadi. Nah ieu nu di jero hate urang nu jadina sorotan-sorotan teh apakah anu bermanfaat apa henteu? Kurang tinggal introspeksi bae kurang. Lamun cucuk, pacul cucuk. Pacul cabutan kurang. Jukut cabutan kurang. Sing hade bae pare nu kacabut jukut diantep sing hade. Ya Allah ya Rabb. Lamun urang ngembalikeun ka maha kakawasaan Gusti Allah nyaritakeun hujan jeung taneuh anu subur. Ketika dihujanan teh jararadi kamangpaatanana karasa baik kunu bogana atawa ku batur kitu keneh hate-hate jelema mukmin. Ketika dihujanan wahyu Al-Qur'anul Karim jararadi engke bisa dinikmati baik kunyana atawa ku batur nikmat jasa horeng kabeh ge biizni rabbi. Urang nu mantak aya di dieu ge keur dihujanan ku ayat wal baladut thayyib ieu teh aya izin Allah.
lamun teu aya izin Allah masa gagahna urang sahebat ta urang saboga mobil urang saboga ongkos urang tetep bae teu daekeun ka dieu eueuh izin ti Allah urang nu mantak aya di dieu aya izin Allah deuk naraon cenah ieu ka dieu deuk ngaji lain deuk naon deuk deuleu pondok nu kamari kahuruan teh sia juga sia aing kan ngaji lain aing deuk deuleu itu we cenah bangunan aya nu nanya ka kula kieu deuk bangun deui itu kumaha aing bae henteu maksudna deuk dibangun teh henteu atuh saya emang deuk nyumbang tale henteu atuh nu nanya-nanya teh nyumbang henteu naon henteu nanya bakari ribet sia badalekeun bae atuh henteu cara tuh kula hayang nyaho bae engke maksudna lamun kiai neuk ngabangun deui kulakan di lembur deuk maksudna donatur ijang pondok Cilongok aju engke kieu maksudna kiai lamun menang 100.000 50 jang kula tangkorak ya ieu bangsat mah ieu mantak aing mung loba omong ge eta kos kitu ih cenah kiai ngabantuan kula bae tangkorak sia meureunana ih jahanam ieu ya alhamdulillah kejadian masalah bea kabeh lurah hadir camat malam eta ge hadir isukna bupati ge hadir alhamdulillah kepedulian hadirna doang alhamdulillahirabbil ulah kaseri mah keur hadirna ge geus alhamdulillahirabbil alamin berarti kan nyana nyaho tuh geus jadi ku hadirna ge nyana nyaho berarti tuh geus hadir adapun ka dituna ulah loba tanya sebab saya mah nanya doang kan. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah horeng geus aya izin Allah lamun ieu dik dijadikeun jelema subur biizni rabbih Allah lah anu ngurus ieu dik dijadikeun setengah subur biizni rabbih Allah lah nu ngurus ieu mah deuk dijieunkeun nu bantat biizni rabbih Allah nu ngurus emang sakitu izin Allah lamun urang ningali ka zaman baheula istimewa jasa ai diurus ku Gusti Allah mah deuk disuburkeun contoh Kangjeng Nabi Musa alaihis zaman Raja Firaun anu dahsyat luar biasa kasienan ku informasi tukang sihir tina impian Raja Firaun ku kasieunana bakal aya nu ngagantian kerajaan tahtana maka teu meunang aya budak lalaki termasuk orok bolo kunaon atuh Kangjeng Nabi Musa ka kawasan Allah lahir di saat rit seperti itu lahirlah Kangjeng Nabi Musa kasienan indungna besi terbunuh sebab lain puluh lain ratus ribu di Mesir anu dibunuh Israel anu dibunuh ka kawasaan Firaun teh jazirah eta baheula bunuh bae geus pokona daripada nyana ngegele aing tapi maha kawasa Allah lahirlah Kangjeng Nabi Musa ku kasieunana indungna secara manusiawi diasupkeunlah ka jero peti terus dibungkus rapi nyanggakeun Gusti sadaya-daya abdi ti Gusti anak abdi ge nu Gusti cenah deuk disalametkeun nu Gusti cenah deuk dibunuh ku batur ku Firaun nu Gusti abdi mah geus leupas tanggung jawab abdi kasieunaan Gusti mangga nu Gusti dipasrahkeun ka Gusti lot ka laut kunaon atuh mengkol ke tempat mandi tuan raja coba bayangkeun tak otak urang cak Siti Asia itu naon itu angkat dayang angkat bawa ke istana bawa begitu coba buka begitu dibuka blak orok lalaki maha kawasa Allah col Firaun iya moal salah nu bakal ngagantian aing iya bolo keheula ka cek pamajikanana kan orok-orok nu di negara urang nu kudu dibunuh pan ieu macan kanyawan orok ni mana jehe urang kan teu boga anak saha nu nyaho ieu teh ngajadikeun berkah kana kahirupan urang
ulah dibunuh lamun di negara urang kekawasaan kakak bunuh sama kabeh tapi ieu mah pentingnya hoti mamanana meureun ieu nu bakal ngalawan orok anu bakal ngagantian kakak ieu oge nya maha kawasa dibereheun tapi Firaun dibereheun bener-bener moal salah anu bakal ngabantuan karena kerajaan kakak kebersinambungan kakak nya adab antep gede ieu lain caritana eta musuh di dalam rumah sendiri maha kawasa Allah Masya Allah kos jelema nu nyandung musuh na pamajikanana paneta di luar majanya da tarariis barang asup ka jero alhabatan neraka jahanam ieu aing kunaon jeung neraka cagana teh nah orok sapoe ceurik teu daek nyusu wah coba tangan nundaknya nyusuan. Wah, berbagai potongan susu darah rata. Siapa kudu heran kudu yang serikeun ka aing. Maksudna ieu nu endek kuli nyusuan, aya nu sagede kieu tapi peungkeur, aya nu gede, tergantung kumaha susu ngaranna ge di timur tengah ieu, aya nu gede nu kurang dicekel ku dua ge gede keneh wae. Ieu endek kuli. Ayo cak Firaun coba nu mana bae coba susu nu ieu susu teu daekeun balem we Kangjeng Nabi Musa coba nu ieu teu daekeun coba ieu teu daekeun coba nu ieu teu daekeun kabeh bingung teu daekeun kabeh ieu kumaha tuh ieu sapoe dua poe teu daekeun susu pae coba teh angan deui jak indungna aing deuk kuli nyusu kakawasan Allah deuk kumaha aing deuk ka istana deuk kuli nyusu aing datang katanya lapor siapa saya nama anu mau apa saya mau kulinya ten coba sugan kemana watuh barang dibuka wah Siti Asia kayak gini gue pada ikut amat ya Firaun kayak hebat amat ya budak atau indungna ikir cerita waka kawasan Allah ya Rabbi babarian Gusti Allah balik indungna ka ditu Kanjeng Nabi Musa na diteundeun di istana wayah nyusuan kadinya apa eta coba bayangkeun ku urang atuh kunaon eta Firaun ku bodoh-bodoh teuing cak urang mah tanya isi indungna tah lain sih nu sabener sih indungna nya atuh kitu pan teu geus pokona mah daekeun ka si eta bae pacar lain indungna maha kawasa Allah deuk kumaha atuh deuk nyieun musuh di jero istana deuk lain deuk nyaritakeun dongeng Kanjeng Nabi Musa engke eta mangke bakal buur rame jasa nu bangsa huisan mah asana moal kaburu mangganing rame jasa ya Allah ya Rabbi ieu mah endek dicaritakeun wa haramna alaihil maradi'a Allah nyegah ka Kanjeng Nabi Musa ka tukang-tukang nyusuan coba bayangkeun dibere susu embung susu itumbung susu embung bung kunaon eta nu mantak embung dijaga ku Gusti Allah lain makhluk anu sambarangan teu sambarangan nyusu ieu mah deuk dijaga ku aing cai susu na ge teu meunang sambarangan kudu anu tetesan ti indungna turdu halal teu bisa sambarangan embungeun Kanjeng Nabi Musa padahal kurang kumaha cai susu anu tadi dicekel dua teu bahi teh subur jasa teu daekeun lain teu geunah dijaga ku Gusti Allah sebab ieu cai susu kadaharanna sambarangan ti dieu teu daekeun sambarangan nu ieu sambarangan dek dijaga ku Gusti Allah wa haramna alaihil maradi'a dicegah ku aing cak Gusti Allah tukang nyusuan teh sambarangan sebab naon dek diistimewakeun Musa ku aing teh mimiti orok teu beunang sambarangan barang dahar apa nae ente mah susu sapi susu kebo susu embe waktu ambalaya nu mantak datang ka kuaring ge tetejeh bae jabongan baheulana woho barang neuleuh indungna nyonoh langsung kieu bae nyurudug tatadina susu sapi batak disurudug ku nya dedeuleuhannya itu teh sapi maha kawasa Allah dek dijaga ku Gusti Allah teu sambarangan terus Kanjeng Nabi Musa sanajan di istana apa Kanjeng Nabi Musa ngadahar eta kadahar istana tidak ada dibere teu hayang Kanjeng Nabi Musa nginum dahar di istana sebab ieu adalah milik rakyat darah rakyat teu hayang Masya Allah urang lamun ngitung kadi jam muringkak bulu
di jero istana nu serba mewah sebalik lain lalagaan. Firaun ngaku raja, nyalain sakadar ngaku raja tapi ngaku pangeran. Segala rupa aya di dinya. Kangjeng Nabi Musa teu tertarik, sugan tertarik ku kadaharan-kadaharan nu aya di istana teu aya, sebab kadeuleuna ku Kangjeng Nabi Musa getih. Teu hayangeun. Coba urang ondang ka bupati ka ditu. Geus madahar di dinya geus siap kantong yang merekat. Jadi nu musibah lainnya na bae anak jeung pamajikan ge bakal kena ye kana musibah. Geus badahar di dinya, nginum di dinya, dahareun sagala rupa eta teh kapan getih lantaran duit rakyat disuguhkeun ka kiai. Kumaha Haji Pendi mah nyambutut. Sakumaha jumbo kurang parab. Saruana jeung Haji Pudoli. Iya nu bahaya mah kaji njangnya nama merekat. Dibawa berkat ka imah, ojo tulak cangkeng nih dari bapak tuh kan, bapak mah hebat kan. Weh, diundang oleh bupati makan. Eta sasar lain ku sorangan ku nyana doang. Lain ku nyana doang ku anak pemajikan. Didahar ku anak, didahar ku pemajikan. Itu cucu ya, sini. Masih ada tuh makan, jeung incu. Mulai kuari dur bae zohor Allahu akbar masyarakat ke masjid nu tadi ngadahar berkat mah akibat berkat di bupati adzan teu kadenge adzan di deuleu ku Haji Pendi pada tidur lu ngapain udah adzan tidur diuk jadi di kursi peureum. Emang mawaan ka ibadah dahar di kos gitu ente. Sebab naon? Racun. Urang manu di deuleuna teh kapan eta teh indahna jeung ngeunahna sesuai jeung watak sungut urang. Cak sungut urang ngeunah amat eta teh da jeruk amis, ngeunah amat eta teh apel, ngeunah amat eta teh anggur, ngeunah amat eta teh pasakan padang dan lain sebagainya. Watak deuleu ka jerona duit rakyat nu teu pernah dibagikeun kana semestina, getih jeung nanah. Naman tak kiai Golkar tilok hararusu ge salatna. Tek jeli datang ka husu bae ge wani sumpah aing mah. Ya cenah ki uci sombong, aing sombong emang sekali-sekali. Ya aing ge teu husu masalahna. Aing ge nu teu ngadahar teu husu komo nyana. Ye cek nyana ulah sok kitu kiai, can pugu kiai mah teu husu kiai kami mah ye. Aing mah sebab naon boga anggeran ti Kangjeng Nabi. Bensinna di mana Kangjeng nyarita namun sika dinyakeun ngomong naon soek teh ku aing ye tadi siang ngomong ka aing sombong tah Kangjeng nyarita tah kumaha dahareunana ayo sia nu di luar teh nyahoeun ya sia rugi kajen kumaha ge ieu mah keur carita nah masalahna ieu Kangjeng Nabi Musa dijaga ya Allah ya Rabbi. Terus datang ka gede dijaga sebab naon deuk dijadikeun pelopor anu luar biasa teu sambarangan. Urang dongeng Kangjeng Nabi Musa na kuari di zaman Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya seorang waliullah kutub anu kuabeh ngarujuk kadinya saha Abu Yazid al-Bistami Syekhul Mursyid seluruh torikoh dek torikoh Tijaniyah dek torikoh Utsmaniyah dek torikoh Ghazaliyah dek torikoh Satoriyah dek torikoh Qadiriyah dek Naksabandiyah Qadiriyah Naksabandiyah jeung berbagai torikoh kabeh ngarujuk ke Abu Yazid al-Bistami. Emang kumaha gitu? Abu Yazid al-Bistami waktu dihamilkan indungna sehat luar biasa. Tapi ketika barang dahar asal dahar nu teu jelas bae ngamuk di jero beuteung. Abu Yazid orokene di jero beuteung indungna dahar nu teu jelas ngamuk di jero. Datang ka kaget indungna kok ngamuk budak. Datang kalau datang katikoro utah deui ku amukan Abu Yazid al-Bistami di jero beuteung. Masyaallah karim, urang lamun inget kadinya pohara amat Gusti Allah. Deuk kajadikeun seseorang anu istimewa di jero beuteung keneh. Lamun tadi Kangjeng Nabi Musa teu daekeun Yusuf geus kaluar,
emang tadi naga ti indungna ieu mah indungna keur carita indungna nginum asal teu jelas baru dah satu ketika indungna dikiriman ku pemerintah di jalan kene geus ngamuk di jalan kene indungna dikiriman ku pemerintah geus ngamuk bae wah cak indungna pasti teu beres ya dahareun nu bakal datang bae ieu ngamuk ajol-ajolan ngamuk begitu datang kalawang wah langsung utah-utahan pamajikanana encan ge di dahar geus utah-utahan coba cak pamajikanna cak indungna inditkeun eta inditkeun barang dahar ti pamarentah diinditkeun ga jauh tentrem coba Haji Pendi 180 derajat bedana ya Allah ya Rabbi nah kos gitulah Abu Yazid al-Bistami nu mantak diangkat jadi kutubul Syekhul Mursyid dari seluruh thariqah. Terus keluarlah Abu Yazid al-Bistami teu pernah ngadahar teu pernah barang dahar lamun lain nu halal jasa bahkan pernah terjadi ketika di Ais indungna masih nyusuan kene kan kanyana ngadaharlah barang menang pamere nu jelas eta teh pedagang nu jelas pedagangna teu jujur begitu didahar ku indungna Abu Yazid al-Bistamina di Ais kene can boga tanaga orok berem kakaratnya 2 poe 3 poe orok berem bisa nepak kadaharan nu deuk didahar ku indung plak namun Haji Pedi what asana ieu mah ya lain deui mah ya kageteun indungna ya Allah ya Rabbi munajatlah indungna ka Gusti Allah ya Rabbi abdi teh ieu ngandung budakmu ieu kok aya perbedaan nah Gusti selalu berontak bae di jero beteng hingga ketika abdi rek barang dahar hiji dahareun ieu teh kok ditepak aya naon Gusti abdi nyuhunkeun petunjuk Gusti langsung peting nasara indungna ngimpi kapanggih jeung Gusti Allah ya Allah eta ngimpi urang mah jeung kunti anak uyang aing mangimpi urang mah sakunaon itu urangnya sarenggosan aing ngimpi diundang budak anjing hideung aduh ada nage hudang aing pita tadi aing hudangkeun capek aing impian urang mah kos kitu bae gimana kumaha tah eta teh geus disimpulkeun bae teu nyaritakeun kos kumaha ngan disimpulkeun eta langsung ti Gusti Allah cak Gusti Allah wahai Ibu Yazid kaula dek ngajadikeun hamba kaula nu ngaran Abu Yazid al-Bistami urang Bistom melalui rahim anjeun ku kula dek dijadikeun manusia nu pangsucina sadunya setelah nabi kaula mantak dijaga ku kaula di jero beuteung keneh ketika anjeun dek barang dahar nu teu jelas jana berontak ku dijaga ku kaula masyaallah maha kawasa Allah ialah wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbi tinggal kuari introspeksi jeung diri urang mun tadi Kangjeng Nabi Musa seperti kitu istimewana mun urang nyaritakeun Tuan Syekh Abdul Qadir sakitu hebatna bulan Ramadan ge puasa mun urang nyaritakeun Abu Yazid al-Bistami Syekhul Mursyid seluruh thariqah seperti eta poharana coba ka diri urang geus datang ka mana urang ngadaharan riba geus datang ka mana urang ngadaharan perkara-perkara dahareun jeung ieu mah nu teu jelas ketika urang jadi pamarentah geus datang ka mana urang barang dahar anu teu jelas lain selain gaji urang ketika urang dagang ketika urang tani dan lain sebagainya bener ge ieu kabeh ge meunang Allah meureun mun urang teu bener ku Allah urang deuk di kana neraka meureun naudzubillah min dzalik wa min dzalik maha kawasa Allah ngajagaan hambana Gusti Allah di jero beuteung keneh terus datang ka kuari ge nu dijaga ku Gusti Allah ya Allah ya Rabbi moal kebal deui abdi teh ieu barak menghadap ka Gusti ketika abdi menghadap ka Gusti tengah-tengah negara anu keur lain lalagaan ramena informasi teh lebih cepat daripada kekuatan cahaya terjadi di dia Amerika geus aya terjadi di Inggris geus aya berita-berita tersebut teh ya Allah ya Rabbi saat menjaburna hujan HP nu dijaga ku Allah mah teu aya
saat menjamur televisi nu dijaga ku Allah tayang saat menjamurna riba nu dijaga ku Allah geus tayang geus lain nyaritakeun haram halal nya geus dibere embung bae ku Gusti ditanya ge ieu sih haram apa halal sabodo siangan aing mah dibere embung bae ku Gusti dijaga ku Gusti Allah mun eueuh nu dijagaan ku Gusti Allah hancur umat teu kumaha carita riba geus dihalalkeun carita haram geus dihalalkeun berani ku ari mah lamun urang nyaritakeun tentang maling korupsi geus ambalaya teu dijagaan ku Gusti Allah mun urang nyaritakeun tentang mabok zina geus teu dijagaan ku Gusti Allah kaheureyan mata jeung ceuli geus teu dijagaan sal Allah maha kawasa Allah biizni rabbi aya jelema nu bertahan hampangeun ku kawasa Allah hampangeun ku irodat Allah hampangeun ku kekuatan Allah hampangeun ku daya Allah sakan masalah nyanggakeun sadaya-daya mah di maneh kula-kula ih nya teu hayang ieu cacak-cacak nu dijagaan ku Gusti Allah deuk kumahaeun ku lamun di Pandeglang nu dijagaan ku Gusti Allah ajur sa Pandeglang Serang nu dijagaan ku Gusti Allah ajur Serang Tangerang mun nu dijagaan ku Gusti Allah ajur Tangerang Jakarta mun nu dijagaan ku Gusti Allah ajur Jakarta ngan aya keneh nu ku Gusti Allah dijagaan nu hampangeun mamawa keapikan kawaroan teu kudu nyaritakeun di kitab teu geus kitu bae ku Gusti Allah jauharna zatna diciptakeun sakumaha Allah nyiptakeun Abu Yazid al-Bistami embungeun ti jero beuteung keneh sakumaha Allah nyiptakeun Kangjeng Nabi Musa embungeun barang dahar sakumaha Allah nyiptakeun junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babarieun Gusti Allah masyaallah karim jadi ulah khawatir emang nang Allah kabeh ngan urang ulah cicing terus berjuang mah ngomong haram terus bae nu haram mah didegekeun jeung teu didegekeun lain urusan urang mata kiai teh ya selip saeutik dina nafsuna kumaha nafsuna asal teu ngaji bae kanyana bendu urusan ngaji teu ngaji mah teh ulah dipake ke bendu nafsu di dinya mah urang mau nyaritakeun kiai anu oh alhamdulillah kiai anu oh alhamdulillah itu negara si eta salat keneh alhamdulillah teu kudu ngaji ka urang asal salat keneh wauheun berarti ka Allah henteu kudu salat ge cilok ngaji ka aing mah teu ngamurid ka aing teu nyahoeun aing mama meureunanan pugu aing geus angkat buya teh nafsu takos kitu teh nafsu geus temputannya teh geus henteu sinergis henteu harmonis antara kiai murid si itu ngaji ka anu henteu ngaji ka aing celok nanya nyana embung kapanggih dina ondangan dina naon embung kapanggih mong aing mah kiai eta bongana leh teu beres perbedaan puasa bae jadi teu ngomong ge atah amat sih sarua deuk ka Allah perbedaan soal puasa beda sapoe kok hayu teu nanya sih mongan nyana mah makena nu kos kira teh bae tayang aing mah tayang wau nafsu ayeuna ibadah ka Allah mah tuh oh nyana make anggeran oh urang anggeran ieu atuh masalah aja sarua deuk ka Allah atuh adapun ke urusan nu narima jeung teu narima nama Gusti Allah kunaon hayu teu nanya malah diomongan ulah sok ngaji ka dinya beda puasana lebaranna beda teu aya aing mah ye teu nurut cenah mah ka pamarentah ye bandingan ti urang pamarentah ngagejebur sia ye pamarentah artinya ulah dijadikeun permasalahan atuh hayu bae jadi ka Allah jiman jitu wau nafsu teh nu geus kitu ngaranna di dieu lah loba keselipan para kiai aya nu deuk lebaran dikunci kapan masjidna ina naonan ngunci masjid cenah salah ya Allah ya Rabbi nyana geus jelas bener apa henteu sih atuh deuk sarua deuk ka Allah mangga Allahu akbar sarua perbedaan atuh mangga tah baja keyakinan pek bae mantak istimewa jasa pemerintah mah menghargai Naksabandi padahal bejanan 3 poe oh masalah geus jasa sarua ka Allah kunaon atuh aya di urang ribut iyalah permasalahan nafsu hayang dituturkeun eta lah nafsu ja urang mah ulah hayang dituturkeun ngaji sampaikeun urusan hayang dituturkeun nafsu ulah hayang dituturkeun asa ngadenge salat eta salat puasa geus alhamdulillah pandakwah teh titah nyahoeun ka Allah kuna salat kuna puasa adapun nyana ngaji ka urang henteu lain urusan ieu mah henteu bongan teu ngaji ka aing emang kurang mah teu celok mah berkat pan ka aing urusanna teu pabeuli ti berkat mah nah wal
wal baladut thayyibu yakhrujul nabatu biizni rabbih. Hate jelema mukmin mah ketika disorot ku wahyu anu lir teu beda jeung hujan percis okos taneuh anu subur tis jararadi kemudian dijaga KBG biizni rabbih nu deuk dijadikeun kangjeng nu deuk dijadikeun tuan syekh nu deuk dijadikeun Syekh Abi Yazid Al-Bustami bladeuna nu deuk dijadikeun Syekh Asnawi Caringin nu dijadikeun Syekh Ahmad Khatib los ka bladitun nu deuk dijadikeun wali sanga dibere kuat bae ku Gusti Allah cacak-cacak nu kuat di saat kuari wallahu a'lam. Walladzi khabusa ari kafir mah taneuh anu liat taneuh anu teas disorot ku wahyu ku kumaha ge percis kos taneuh anu pinuh ku batu dihujanan ku kumaha ge teas luar biasa teu daekeun jararadi kitulah kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Sakumaha nu ku kaula dijelaskeun cek Gusti Allah tentang hujan jeung taneuh, tentang angin anu mawa hujan, kemudian diturunkeun di mana sanggeus turun jadi rahmat. Na ieu nusarriful ayati kaula nu agung ngajelaskeun kana berbagai ayat jang saha liqaumi yashkurun. Bikin kaum-kaum anu berterima kasih ka Gusti Allah, nu bersyukur ka Gusti Allah. Gusti abdi nuhun anu luar biasa hese nyaritakeun kanuhunna ka Gusti ngan abdi mah ieu mah dideuleu ku gerak abdi bae. Di saat batur kafir, batur munafik abdi mah alhamdulillah, saat batur dararangkal abdi mah alhamdulillah kasorot ku ayat-ayat Gusti-Gusti, ieu sorotan ayat Gusti asup ka jero hate abdi sehingga jadi tarariis engkena, jadi kembangan engkena, jadi buahan natijahna hasil daripada sorotan wahyu anu asup ka jero hate urang teh memperbaiki wudu, memperbaiki salat, memperbaiki hirup. Ngomong kuari rada diatur celi tepati didengekeun anu teu mangpaat bakitu keneh mata ialah buah daripada wahyu Allah. Urang bersyukur ka Gusti abdi hirup teh moal kebal deui meureun jang geus kolot pasti bakal menghadap ka Gusti maha uningan nu mantak abdi ngaji ge meureunan abdi deuk dipersiapkeun jang bidadari husnuzon burung pas itulah kaayaan. Jadi lembur abdi nu gagah, jadi lembur abdi nu sugih ku Gusti teu disorot bak wayu Gusti geuninganan teu daekeun ngaji haju salat teh henteu. Haju amburadul malah genggengan jeung jajawaraan. Nauzubillah min dzalik Gusti. Janggakeun eta ge makhluk Gusti ngan hadena abdi mah henteu disapertikeun kitu ulah kukumaha. Ngan hadena abdi mah henteu dijadikeun saperti kitu. Abdi mah dijadikeun sakumaha kahayang Gusti nu res nu bagus ya deh anu dipake karidho ku Gusti. Ieulah korenganan nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Henteu nyahoeun timbul angin ti mana, henteu nyahoeun ieu cai nu disedotna ti mana, henteu nyahoeun ieu hujan nu dihujanan ti mana. Nah, urang ge sarua wahyu mana anu bakal disampaikeun ditiupkeun ku kiai mana anu bakal nyorot ka jero hate urang teu nyaho. Tinggal urang mah bersyukur bae alhamdulillahirabbil. Seperti kamari kula poe Jumat nikahkeun ta kapicung kemudian balik Jumat teh di dinya teh aya tamu ternyata orang tamu teh orang Washington. Kula ngobrol ti jam 10 datang ke jam 11 nyana teh deukeut teu sabaraha jauh ti Istana Obama. Kemudian ngobrol nyaritakeun tentang Washington cek nyana teh Kiai masyaallah luar biasa perkembangan di Amerika. Kukula ditanya kamari ge haol ti dieu aya anu ti Amerika ngaranna Abdul Aziz eta mati kitu California. Kukula ditanya sabaraha jam eta teh ka California cek jana sekitar 11 atau 12. Wah jauh cek jana. Kula mah di ibu kota Amerika Serikat. Nah ti dinya lah kula dek nyaritakeun tentang perkembangan Islam ketika Amerika nyerang ke Irak, balik di Irak ternyata arasup Islam. Lain dongeng bohong berarti eta. Kuari geus ribuan di Washington sehingga ieu presiden ge kageteun kok ieu bisa kos kieu sehingga ngototlah umat-umat muslimin di Amerika nu aya di Washington hayang ngabangun masjid. Karena di ditu Yahudi aya kesulitan ternyata di Cia
aya salah satu Syiah nu asup Islam. Masya Allah, iyalah kakawasaan Allah jeung rahasia Allah. Masya Allah karim. Nyanalah nu asup Intel Cia ka parlemen Amerika memohon supaya ngebangun masjid, diizinanlah lantaran nyana sorangan balik ke Amerika asup Islam. Dibangunlah di tengah-tengah kota Washington. Wah, masjid megah na luar biasa, bagaikan istana. Kuari arasup ka masjid eta sanajan di luar mah ieu tentara kararieu we masalah. Jadi ketika Jumatan tentara Amerika ngajaga ge lainna naon lantaran besi ngayakeun kitu teroris. Belah ditu dijieun gereja ge anu dijieun masjid. Sehingga kuari teh keur jadi pembahasan di Washington tentang perkembangan Islam di Amerika. Ya Allah ya Rabbi. Mantak cek manehanana ge kiai kula moal kebal deui bakal ka Washington, kiai ge deuk diajak ka ditu. Dua tanu ngajak. Jadi kula mah geus jelas pisan geus aya ti nyana, neuk ngajak Haji Pendi terserah nyana pisanna. Sabodo lamun teh mah kula teh jadi nyana mah deuk di ka Amerikakeun bae dijariahkeun. Geus teh diharapkeun balik ku kula ge. Ilain lalagaan orang bebeneran. Masya Allah karim, perkembangan Islam luar biasa. Kok boleh ditanya Islam nu mana ieu? Aya Islam ahli sunnah wal jamaah, aya Islam wahabi, aya Ahmadiyah. Nu dibiayaan ku mereka Islam Ahmadiyah. Masjidna megah-megah Islam Ahmadiyah eta mah horeng buatan Amerika. Nah, ahli sunnah aya kuat, ahli sunnah wahabi aya lah teu sabaraha beda cek cenah ahli sunnah wahabi mah penting mah ulah Ahmadiyah nya ge nyahoeun. Nah, iyalah di Amerika luar biasa. Cek cenah lamun kiai ka Amerika, henteu ka Washington, henteu ka California, henteu ka Texas, eta mah sarua jeung ka Mekah teu ka Madinah. Cek cenah kos kitu. Emang aya naon? Indah jasa cek cenah di Amerika. Maksudnya indah kumaha sih, Pak? Loba nu teu mare ke jalanan. Tadi jaritakeun perkembangan Islam, kuari jaritakeun perkembangan Amerika anu sakahayang hirup. Cek jana urang jadi salaki pamajikan aya neuk kaluar bae teu meunang diganggu-ganggu. Bersanding jeung lalaki nu sejen salila manehanana suka atuh suka terus bae. Iyalah Amerika. Mentak kula hari teh saminggu teu betah ge. Aing teu betah di Amerika kos kadarieu amat ye. Eta kos kitu teh kebebasanana pohara. Tetapi kuari mulai mengenal Islam di Amerika. Lamun tadi nyaritakeun kamari urang di California, kuari di tengah-tengah ibu kota Amerika, Washington. Kuari masih kene di dia sekitar ceknya bangsa 3 bulan deui, engke kula balik deui ka Amerika, anak pamajikan teh di Amerika di ditu. Ya Allah. Kedek nyama deui ka dieu lantaran kamari ka karak boga sajam doang, jam 11 ulah ka masjid nyanana ka Jakarta deui. Nah yeung ke deuk ka dieu deui deuk ngobrol tentang Amerika. Cek nyana jangan enggak Pak Kiai sana ke Amerika dengan saya. Berapa jam naik pesawatnya? 27 jam. Waduh. Terus itu bukan dari sini ke Abu Dhabi nanti langsung Amerika. Itu sholat horenganan kapal Emirat, buatan kapal Emirat di jerona yang musolaan. Ya Allah, di urang mah imah ge musolaan. Horenganan nu jurusan Amerika aku kali tanya kok itu kapal bisa ada musola. Saking banyaknya orang Amerika yang masuk Islam, maka warga Amerika memohon kepada Emirat supaya membuat kapal di dalamnya ada musolanya. Ya Allah, ya Robi, wartawan dia tilok jaritakeun kos kitu. Nyahuan aing jeung wartawan. Kapal Emirat ke saya. Itu cokolatnya di dalamnya bagaimana? Di dalamnya ada kompas. Ketika lurus Baitullah kita selalu ikut. Ketika belok nanti kita ngikuti kompas. Aya di jerona. Ku dongeng doang mahes yang meningkat dari itu bayu. Satu-satunya kapal yang musolaan adalah kapal Emirat. Itu juga dipakainya cuma satu jurusan Washington. Karena lamana di luhur pesawat. Lilana di luhur pesawat. Masya Allah karim. Tekuat Amerika ge. Bahkan ayat satu syekh
ilmu gaib nu boga jeung nu nyaho kecuali nu maha gaib Allah subhanahu wa ta'ala. Hiji nomor kedua wa huwal ladzi yatawaffakum bil lail Allah anu ngaheeskeun ka urang ti peuting dikaluarkeun ruh tamyiz haju dihudangkeun deui ku Gusti Allah summa yab'atsukum fi ti beurang dihudangkeun urang digawe wa ya'lamu ma jarahtum Allah nyahun kana naon nu ku urang dipigawe hirup urang sare hudang gawe sare hudang gare sare hudang gawe kitu bae datang ka ira liyuqbo ajalum musamma datang ka aja kabeh geus aya dokumena ajal-ajal urang dek dipiheulaan ku gering heula dek henteu dek diberes sugih atawa susah geus ngabogaan dokumen ajal kabehan ngan eueuh nu nyaho satungtung rizki urang aya keneh nu bakal asup ka jero beuteng berarti can datang ajal urang sakitu bae ke di mana-mana geus eueuh rizki urang seep ajal urang datang jadi berarti ieu urang teh hanya menyempurnakeun ajal sare ti peuting udang ti beurang gawe ieu teh hanya muru kana ajal urang teh keur nyampurnakeun ajal tinggal sabaraha deui nu jelas nu geus umurna bangsa 60-70 moal kebal deui dijamin moal we geus nu mantak teu layak aki-aki kudu ngabonceng si embak bloon teh mah aki-aki teh nyaho ka kuburan teh mah si aki-aki nurug cupu teh mah budak teu pantes aki-aki kudu nonton TV keneh bae teu pantas geus deukeut jasa ka ajal nyana gesok ngomong babaturan mah geus paraeh kabeh tinggal kula doang nyana geus ngomong kos kitu tah kos kituna mah sadar tapi nyana teu sadar mun nyana ngalobakeun maksiat keneh mah boloon tah aki-aki atuh ge mah si aki-aki make HP mah boga opat keneh tolong aki-aki ya Allah pakai SMS-an keneh aduh aing garetek gadegen lagi aya aki-aki SMS getek ya Masya Allah karim nungguan ajal liyuqdo ajalum musamma paeh ketika datang ajal paeh khurujur ruh anil badan ruhul hayat keluar ti awak paeh apa geus anda datang ka dinya hehe summa ilaihi marji'ukum jaga beres kiamat bakal dihijikeun ka Gusti Allah geus hiji di mahsyar teh dek dinaonkeun summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah bakal ngabejakeun hiji-hijina pagawean urang waktu urang di dunia. Ih, sararieu biasa. Sing hade, biasa sing hade jasa. Duh, cenah kiai. Asana kula mah keur ngora loba jasa dosa asana moal dihampura. Hehehe, blonta nu kos kitu tah blonta. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Kristen. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Yahudi. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Konghucu, Buddha, Hindu. Pangeran urang mah Allah nu sifatna Ghafurur. Sangkirang loba dosa, apan pangeranna Maha Ghafur. Ghafur teh hartina wazan paulun, cek tukang ngaji mah segat mubalaghah maha hampura. Sangat ngahampura. Sabaraha dosa sia? Sakolong langit hampura ku aing pan aing pangeran. Tenang.
Aduh cenah baheula ngadu koprok ulah kakarak jadi tukang ngadu koprok bandar koprok di Hampura. Aduh cenah tuh kuari bandarna teruskeun bae jadi blon beneran. Tobat asal tobat ka Gusti. Nu mentek nu bahaya mah mutuskeun rahmat eta tah. Ulah ngalamun bae di imah dosa aing mah gede jasa ya terutama maling lah sana aing mal di Hampura dek maling di bae. Eta blon da jelema. Inna rahmati wasi'at kulla syai. Inna rahmati sabaqat. Rahmat kaula ngaleuwihan tina seluruh perkara. Rahmat kaula geus teulah. Urang mah boga pangeran teh Maha Ghafur. Asal urangna tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika urang mabok baheula, pernah zina baheula, naudzubillah min zalik. Bogo judi mah di mana aya topeng, lenong di dinya urang main koprok. Di dinya urang main dadu rolet jeung sajabana. Nah, kuari barang ngaji teh pagawean aing kumaha yang ke di akhirat. Asana aing diputer-puterkeun ku baheula. Nah, tobat ka Gusti Allah. Ketika orang tobat astagfirullahalazim Gusti, ampura dosa abdi baheula. Hiji abdi sok main koprok, main dadu, main rolet. Aduh, ampura deres mun menang melehan bae Gusti. Saya teh tobat. Cak Gusti Allah. Ari Pak Abdi nyahoun hamba kaula anallahu robban bahwa nyana boga pangeran nu ngaran Allah nyana keur menta hampura ka Allah aing teh ya cak Gusti Allah berarti nyahoun nyana ka pangeran nu bener aing jeung aing teh ya Maha Ghafur geus hei hamba kaula ngahampura ka anjeun geus dosa anjeun koprok dadu rolet judi deung sajabana dihampura ku aing beres sorga. Ya Allah, aya lenong main deui. Aduh, cek Gusti kamari geus tobat gaing main deui bae blon teh budak. Blon teh budak menang. Minggu malam Minggu judi, malam Senin tobat deui ka Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Alazim Gusti. Oh, nyahoeun nyana. Boga pangeran nyana ngaranna Allah sok ngahampura kuari sia keur menta hampura ka dihampura kuari geus salamet malam Kemis judi deui. Aduh cek malaikat kamari judi kuari tobat mari deui judi tobat deui tetep aing memang tugas nulisan bae nulisan bae nya mah tuh tetep bae 10 kali maksiat 10 kali tobat dihampura bae Gusti Allah mah 100 kali maksiat 100 kali tobat dihampura bae ku Gusti Allah mah beda jeung ka urang boga salah kaki jahit minta hampura dihampura ku ulah deui nya 2 kali nyieun sia kabari jeung salah kuari salah deui bae teu hampura deui kudu hampura geus awas tah nista maja tinggal hiji deui sia awas sia geus maja sia ieu kadituna tinggal ka mana eta tas maja. Aduh, barang nyieun salah deui ka 3 kali. Gas, endet sia. Angkat kaki sia di imah aing. Boro-boro ka batur ka anake. Indit sia di imah aing. Tak ada ampun bagimu. Wah. Haram. Gas, aya teh hayang ngadenge jeung teh neuleus sia. Gurat batu datang ka detik ya. Endet sia. Eueuh hampura. Urang mah kos kitu. Urang mah kos kitu sebab ku nafsu ka Allah mah lain. Urang geus bobolokot, ku mabok, ku zina, baheula keur digawe di pabrik sok nyokotan sapatu sabelah. Oh, sabelah panai 2 mah gede, sabelah mah diasupkeun ka dieu teu gajahoan. Isuk aya kaberan kencak kabeh nyokotna. Teu bisa dipake. Ya Allah, tobat ka Gusti tobat dihampura. Jadi urang boga pangeranana Ghafurur
alhamdulillahirabbil asal tobatna beneran taubatan nasuha tubu ilallahi taubatan nasuha maka syarat hiji nadam kaduhu nomor kedua ikhlas nyabut tina maksiatna nomor katilu azam alla yauda ngazam moal balik deui salamet geus mentak lamun teu kitu disebut tobat sambal suha mal deui ayo lada jasa ayo isukan aya jengkol ngora sikat deui tobat sambal ngaranna kos awewe ngalahirkeun ngomong deui anu ngomong deui biasa menang 40 pe huhahe melendung deui tobat sambal kos gitu kan aduh masya Allah dihitung-hitung deh geus 14 ana eleh kotok ngileung-leung tuh masalah sih katerusanana ieu wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazah berarti Gusti Allah teh maha luar biasa lantaran ilmu gaib aya di Gusti Allah kuncina eueuh saurang-urang acan nu nyaho nu ngaheeskeun Gusti Allah anu ngahudangkeun Gusti Allah nu ngalempangkeun digawe Gusti Allah kemudian paeh terakhir ge nu ngamaehkeunana Gusti Allah deuk saha deui atuh nu leuwih ti Gusti Allah jamual aya nu mantak wa huwa Gusti Allah teh al-qahir anu ngalindih anu maha kuat anu ngelekeun luhur Gusti Allah fauqa ibadihi ngaluhuran seluruh hamba ulah macam-macam Allah nu ngaayakeun ti eueuh apa aya hiji perkara nu aya teh tanpa diayakeun ku Allah moal aya eueuh meunang ngeuweuhkeun Gusti Allah apa aya hiji perkara eueuh lain dieuweuhkeun ku Gusti Allah moal aya nu ngaayakeun barang nu aya langit katut eusina bumi katut eusina Gusti Allah nu ngeuweuhkeun perkara nu geus aya nang Gusti Allah al-qahir fauqa ibadi sing hade jeung Gusti Allah mah nu ngaayakeunna Allah nu ngeuweuhkeunna Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadihi anu ngahirupkeun Gusti Allah nu maehkeun Gusti Allah nyehatkeun Gusti Allah ngageringkeun Gusti Allah nyugihkeun Gusti Allah nyusahkeun Gusti Allah makirkeun ngamiskinkeun meunang Gusti Allah kabeh eueuh nu kaluar ti Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibad apa aya nu lain nang Gusti Allah eueuh cenah dokter nu nyehatkeun dokter lagi modal ulah waka kabatur sia dokter sia bae heulanan leg-legan Gusti obat teh modal-modal keneh bae nang Allah berarti ulah dikira urang berobat ke dokter namun urang itibat nang dokter kudu maca 2 kalimat syahadat sing hade nu nyugikeun cenah bos urang bos lagi kadang-kadang susah deui teu saeutik nu kamari ieu sugih ku ari susah embungeun jana susah cak Gusti Allah susah sia susah bae gabari di zaman gusuran di tahun 72 mulai tahun 70 hiji asup gusuran ke pasar kemis tanah teangan saukur 75 rupiah murah jasa jelema ngajar rual boh meuli simking meuli ponik sepeda teh wah luar biasa tahun sakitu tah kulantaran atuh abah kula mah henteu gusuran atuh kula mah makena henteu ponik henteu simking makena mobil mau sepeda nu gede teh bae nu gede teh kadang-kadang mah berat ku sepeda moal mawa sepeda aing geus eta wah kabelah dieuna wah mari di motor belah dieuna makin naik harga tanah meuli mobil oi belah dieuna pisan di tahun 80 ka dieu wah eta luar biasa jelema ngajualan tanah meuli angkot aya nu 30 aya nu 20 hirup keneh nu kamari boga angkot 40 ku ari teu boga sapeda aja
mal dibejakeun jelema ge aya wari di dieu tadi ge sasalaman jeung pura iya aya ya Allah lalakon harta si gade daekeun jeung hayangeun nya teh eta teh kada teu kuawa susah sia kamari sogih sia turunan Muhdi Bupati Muhdi luar biasa raja di Kabupaten Tangerang moal aya 2 Bupati Muhdi wawasan kaharepna luar biasa sehingga tanunyeun jembatan Cisadane kemudian di belah dinya teh aya terminal sisi jembatan di dinya aya terminal eta hasil pamuhdi kula keur sakola SD begitu datang gubernur Jakarta dicacat ku gubernur cak gubernur teh pamuhdi pikirannya terlalu pendek ini paling 10 tahun kita berwawasan harus 50 tahun ke depan 10 tahun penuh ini di sini jangan di sini cek leli buat terminalnya walaupun enak sekarang 10 tahun bener baik nah iyalah gubernur Jakarta sakara Ali Sadikin oh ulah naing jeung sia mah Ali Sadikin wawasanna luas oh bener tapi di alam sebab naon nyana menciptakan sebuah terminal anu luar biasa strategisna di daerah Gondrong Cipondoh asup kadinya di Pasar Kemis Balaraja asup kadinya soal strategi diakui tapi soal ke depan paling 10 tahun baheula kula inget bae istimewa Pak Ali Sadikin memuji pamuhdi sugih pamuhdi teh eureun jadi bupatina pelepas teu kudu dicaritakeun ku ari masya Allah keluarga terus kebelah dia namun kukula diceritakan ketua DPR Tangerang di zaman harita nyaho kula kok bisa nyaho babaturan abah kula berangkat ke Mekah pada tahun 75 ngahiji di dia waktu aya anu nipu di Pasar Kemis ngerekrut jamaah haji Tony ngarana tuh bener nyana katipu berarti tah loba ngajakan abah kula terus supaya kanyana dipapageun make sedan kula ge milu sagala teu lah cak abah teh moal kadinya lain dirarasaan sabaraha puluh manusia nu katipu ku Patoni per detik ieu teu puguh tarangna teu puguh bujurna ka abah kula mah jeung urang Tangerang jeung ketua DPR nyana nu milu ka dieu sugih jasa kanyahoan sugihna angkot Tangerang Kalideres Cengkareng nu nyana kabeh di sampingnya jadi ketua DPR mau dibejakeun ngaranna sebab gua geus tarusah aya incuna ku nu ngaji ka dieu seuri bae nya heuh bener nya salaman tadi ge salaman aya incu si eta naik angkot ku ari mah baheula boga angkot ku ari naik angkot keur carita harta sugih jasa pat susah jasa ku ari nang saha eta nang Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi Soeharto 32 tahun ngajabat luar biasa hartaku jadi korup wah luar biasa nu ngadaharna lainnya rugi amat menang hese beleke hasil korupsinya di sidang tetap dihareupeun Allah di Rabbul Jalil nu ngadahar nu ngalebok lainnya rugi henteu otak pikir tah nyana nu disidang anak lo ngeuna anak lagi bakal disidang deui bae sarua bae namun perjalananna teu beres rugi amat jang pemikiran urang jijah heuh nya aing anu kitu neangan kunaon batur anu menikmati deres mun teu disiksa nang saha eta Allah nu ngakitukeun wa huwal qahiru fauqa ibadi lenser Soeharto jambungeun naik ser nang Allah lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah cek Gusti Allah sia dega lawan aing buang kawaraha amat disunamikeun sia ku aing di Denmark nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad di Amerika nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad demo di unggal negara teu dilingseuh ku negara ku pimpinan negara masing-masing dek keluar ti Indonesia teu meunang di berbagai negara dek demo teu bisa tinggal ngadong ka Gusti Allah
Kangjeng Nabi nu Gusti Allah abdi nu Gusti Allah nyeri mah nyeri bae tapi apa daya ieu Gusti abdi mah nyanggakeun ka Gusti dibere angin badai Amerika wah luar biasa parem kerugianna 590 triliun dolar ji ulah dikira macam-macam ku ari teu loba omong Muhammadan teu loba omong gua teu neko-neko lawan sia Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah aing mah dicaci maki ge ku sia ja tetep iman ka Kangjeng Nabi Muhammad caci ku sia maki ku sia aing mah ja moal robah iman ka Gusti Allah geus diserahkeun ka Gusti Allah unggal peuting nyanggakeun ka Gusti meureun lain urang Indonesia bae di Irak di Iran di berbagai negara Gusti nyanggakeun ka Gusti teu puguh teu karuh badai di Amerika ndek kumaha deui lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibad di batak sing hade ieu di Indonesia ge ieu ku ari pemerintah ngalawan Al-Qur'anul Karim dele tungtungna nu sarugi teu daek ngazakat cak Gusti Allah titipan aing siana nu aing hartana ge nu aing ngan ku aing keur coba sia dibere teu daek sia ngazakat awas sia cak Gusti Allah aing teh wa huwal qahiru fauqa moal kebal deui disetrukeun sia ku aing bener bae menyon nu menyon ka katuhu nu menyon ka kenca nu leumpangna ingkleug-ingkleugan janu sugih eta teh ku sebab teu daek zakat rasakeun sia Allah ma wa huwal qahiru fauqa ibadi wali Allah ma asal geus teu daya teu upaya geus gado ajang bangsa jeung umat nyanggakeun ka Gusti jadeg ngalawan kumaha tuh dek ngalawan kumaha aja bejana asal ngalawan rantai jeung teu puguh pamimpin mun puguh pamimpin mah siap sadajan di rantai ge pamimpin ieu teh anu endek arah jujur jeung adil doa bae ka Gusti ngadoana ngan teu meunang menta azab teu meunang ngadoana ya Allah ya Rabbi tunjukkeun pemimpin nagara abdi Gusti janu Gusti tunjukkeun gubernur, tunjukkeun bupati, tunjukkeun camat, tunjukkeun Gusti lurah nu mantak aya bae ta lurah teh anu kamari bang kawarah per poe ieu jadi bener loba eta mah tang Gusti Allah dibulak-balik peuting nang Gusti Allah beurang nang Gusti Allah hujan nang Gusti Allah panas nang Gusti Allah urang hirup nang Gusti Allah isu pageto paeh nang Gusti Allah aya di luar naon kitu ngaranna kakawasaan jeung iradat Gusti Allah moal aya wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah mentak lamun geus diasupkeun ayat ieu ka jero boga naon atuh urang kasep dijadikeun kabanggan goblok cak Gusti Allah sia dibere kasep lain pake sujud ka aing dipake bobogohan jeung gerang karawang boloon sia dibopengkeun sia ku aing sia bobeng wal qahiru fauqa ibadi dibere geulis lain pake sujud ka Gusti Allah endahan pake di layar kaca di layar perak layar emas boloon ta budak deleukeun ku aing sia moal kebal deui keriput ngadadak wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah ya Rabbi contoh nu sugih jadi susah lain setik nu gagah jadi lemah lain setik nang saha nang Gusti Allah nu turun tina jabatanana langsung nang Gusti Allah kitu keneh nu susah jadi sugih nu lemah jadi kuat anu rakyat jadi pejabat ngebuadeg ku ari mah nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi itu daya teu upaya urang mah aya nang ngayakeun Gusti Allah hiji perkara nu aya di luar pengadaan Gusti Allah nang Gusti Allah moal aya hiji perkara lain nang ngeuweuhkeun Gusti Allah moal aya atuh berarti aya jeung eueuh nang Gusti Allah hirup jeung paeh nang Gusti Allah ieu lawan ta wa huwal qahiru fauqa ibadi asupkeun ka jero hate urang pelakeun tanemkeun Gusti atuh abdi mah teu aya nanaonan mata nu ku abdi dinikmati nu Gusti waya dicokot bae engke makan rabun-rabun ceuli du pake ngadengekeun sagala kanikmatan suara-suara nu Gusti supaya toma ditorekeun ku Gusti nanaonan
contoh tatangga abdi geus teu neuleuh geus teu ngadenge dicabut ku Gusti meureun isu pageto mah abdi Gusti nu Gusti seserahan urang ka Gusti nyerahkeun sadaya-daya ieu irung bisa pake hirup udara nage nu Gusti anu ku urang dihisep ka jero kaluar ka jero kaluar ka jero oksigen alam ti Gusti sing hade teh ketika ku urang dihirup aya di dinya teh nur ilahi jadi makrifat ketika kurang dihirup kadinya aya tetapi panyakiteun jadi darah tinggi hirup kurang jadi virus dan lain sebagainya itu ya orang menang Gusti wa huwal qahiru fauqa ibadi sing hade dihalangan ku dokter make masker teu meunang aya penyakit asup nu pangheulana kena penyakit nu make masker iya tuh geus ku kitu bae tuh ti Gusti Allah sakadar suruat sareat mah yehe horegana lamun geus cak Gusti kitu bae geus teu bisa ngan memeh datang ka hakikat eta urang dikudukeun bersyariat tetep kudu bersyariat aing mah deuk diuk bae dahar teh dahar ge kumaha Gusti geus datang encan sia kadinya geus datang encan lamun kayakinan sia geus datang kadinya bakal bener tapi lamun sakadar ngadenge surah encan kayakinan mah bisa payah kalaparan sia ulah tetep bae sapoe geus nu mere dahar mah nginum ji aing jadi kos kieu ya geus jadi kunang-kunang poa pae geus kurang keyakinan sebab naon sia keyakinan ka Allah na melalui naon coba heula mentak teh mah kudu ditungtun ku guru thariqah untuk mencapai hakikat lantaran make contoh-contoh kapan ji keyakinan teh aya ilmu yakin aya ainul yakin aya hakul yakin lamun urang geus datang ka hakul yakin dicontohan ku cak-cak teu kudu hese sa Imam Syafi'i mah dina hikam nya nama nyonton make cak-cak urusan rizki teh kumaha cak-cak cicing bae iber henteu ka mana henteu nu datang dahareunana ka nyana atuh naonan tareungit datang ka nyana coba jeun panyakit eta reungit nyanana cicing bae cak kunaon tuh reungit ka dinya caplok paneta dahareun nu datang ngaranna dahareun tah mun urang geus boga keyakinan model cak-cak meunang cicing bae urang geus lamun aya kiai cicing bae kiai cak-cak manuk onam cek sehato ilah manuk onam nyana aya hiberan ti sayangna merendah keneh sanajan nyana teh berangkat khimason tagdu khimason taruh bitonan nyana inditi sayangna keleh beteung sore datang ieu gendut beteungna teu pernah kadenge manuk boga pabrik teu pernah kadenge manuk boga perusahaan sugan supermarket Indomaret dan lain sebagainya henteu tapi nyana indit ti imahna hiber sore anakna kaparaban nyanana gendut ngan eta make usaha keneh nu leuwih hebat cak-cak nyana mah asal kaluar bae tah diparatok teh huluna cak kadang-kadang kupu-kupu nu gede ge kadahar bae bloon jak teu kupu-kupu deuk naon tuh kadinya ieu nang saha eta ngatur nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi ji gua rendut eta cak-cak pohara jasa lempang henteu daun henteu dahareun udah ratangna atuh berarti urang mah ieu bloon eleh ku manuk eleh ku cak-cak make jeung gelut sagala urang mah neangan sesuap nasi make jeung teu salat sagala neangan sesuap nasi eleh ku cak-cak eta cakna cak kadengena doang kurang padahal mah Allah jika kadengena ku urang cek lamun urang dibere kaberenehan sieun ka cak-cak sebab nyana teh muji lo urang lamun keur hees kieu aya cak-cak haju urang dibere kaberenehan Allah sial nyinggung aing sial sia Allah-Allahan aing kerek bloon sial bisa dipaehan ku urang cak-cak
tak eta gitu teh eleh ku cak urang waduh si atoh ilah mah geus pohar jasa hese urang nyaritakeun ilmu hakikat lamun eueuh si atoh ilah hese tah dibere contoh ku Syekh atoh ilah teh datang henteu sia kayakinan sia kadinya datang ka manuk maka ikhtiar kene ngan sakikitulah datang ka cak geus ikhtiar sama sekali urang datang ke mana kudu aya nu nungtun mimiti ngaji heula supaya aya ilmu geus aya ilmu ngaranna ilmu yakin ye bener ya naik dilaksanakeun supaya datang ka ainul yakin sageus datang ka ainul yakin dibere deui hak jadi hakul yakin geus datang ka hakikat di dinya nikmat hirup bus datang ka dinya lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadih Gusti Allah maha nu maha ngalindih nu maha gagah saluhureun manusia saluhureun hamba di antara keistimewaan jeung kagagahan Gusti Allah teh wa yursilu alaikum hafadzah Gusti Allah ngutuskeun urang kabehan ka malaikat hafadzah malaikat hafadzah teh malaikatun tusi amalakum malaikat anu tukang ngitungan jeung nuliskeun kana amal-amal urang likulli insanin malakani tiap manusia aya dua malaikat malakun an yamini hiji malaikat dikatuhun wa malakun an shimalihi kadua malaikat dikencaeun sing yakin sing hade aya dua malaikat posisina cek sakaol mah di dieu malaikat teh cek sakaol mah di dieu di bibir katuhu urang ditungtung bibir kenca urang cek sakaol mah nyana teh dipundakeun urang eta mangan sakadar caritaan beuki ka jero nu jelas aya dua malaikat yakinkeun dek di mana bae posisina hiji katuhu nu hiji dikenca nu belah katuhu teh ieu nyana tukang nyatetan anu bararagus faida amilah hasanatan katabaha sahibul yamin di mana orang berlaku baik ditulis ku malaikat nu aya di katuhun orang salat orang puasa orang zakat orang ngaji orang sedekah anu kanyahoan amal urang mah kanyahoan kabeh ke ku malaikat moal aya anu kaliwat kecuali nu aya di kolbu urang malaikat ge teu nyahoeun pokona mancak di dieuna ge pancak di dieuna tah malaikatun tusi amalakum pagawean berarti pagawean zahir dicatat kabeh jang diangsongkeun engke ka Gusti Allah do bakal ditimbang teh ya catatan amal urang engke bakal timbang catatan amal urangna ngajedog di dinya di mana-mana beramal goreng wa idza amila sayiatan qala sahibul yamin li sahibis shimal di mana-mana urang sebagai manusia ngalaksanakeun kagorengan cek malaikat nu katuhu bebe jaka malaikat anu kenca isbir ulah waka dicatet heulana ulah waka cek malaikat nu kenca pan nyana ieu geus maksiat heula la'allahu yatubu minha sugan bae nyana tobat geus ulah waka dicatet karunya engke di akhiratna masyaallah wah rajas ketika beramal bagus langsung catet tapi ketika beramal goreng malaikat nu katuhu nganasihatan isbir ulah ka jatuh ulah ka cak nu kenca padi geus beramal goreng nya keula lalahu ya tubuh boting tobat ke abeh ulah aya catetanana oh geus tunggu aya ki haji ngebonceng simba cak anu katuhu ulah ka catet ulah ka sabar heula sabar oh tobat beres balik Ki Haji seserian mantap jasa terus sabar apa ya sapeting sapeting nyana teh masih seserian kan we kakarak cak nu kencak mah ya catet atuh geus ku situ mah catet tapi lamun beurang nya ngabonceng simba ngabonceng Lampung putih gede adat penting natasi sa Gusti duh renganan eta lain mah rom Gusti haram nyana nyekelan kacangkeng abdi aju ku abdi direm susuna karasa katonggong aduh eta jahenya gede cenjekna susuna sotobat Gusti ka Gusti moal deui tuh teu dicatet kumaha teh cenah cak nu kenca teh geus tobat geus boleh catet
lamun datang ka isuk deui nya teh datang ka perlakuannya datang ka ngalakukeun can tobat ya catat Masya Allah mendak sing ade dua malaikat na ieu lah wa yursilu alaikum hafazah dua malaikat jadi akhirat buku orang aya dua hiji nu belah katu nu hiji belah kanca dihijikeun dibuka satu persatu tet salembar demi lembar salembar demi lembar salembar demi lembar tenden di mizan timbangan nu kanca tenden di mizan engke mizan nu katuh nu ieu mizan nu kanca nu ieu beratan buku nu mana urang na di tengah-tengah di dieu sedengkeun timbanganana segede dunia nu deuk ditembangna segede Haji Asep leutik jasa cek urang atuh tah teu kudu gede-gede naon eta deuk nembongkeun kadahsyatan Gusti Allah buku ditimbang amal teh katuhu jeung kenca cek urang dihadapkeun ka dieu urang geus bareng-bareng ka mana ya aduh puyang urang makanya ditonton ku manusia kabeh Haji Asep maju timbang teh cak Haji aing kumaha ieu lalakon koteng masih kena oyak-oyagan tah jelema ge mah nulukeun nu kicep-kicep ngenca aduh cek malaikat ji ngenca ieu aya amal naon emang kita coba amal naon itu numpang dahsyat-dahsyatna aduh ieu sok ngaboncengan si Mbak SMS-an teu katobatan eta bahaya sih ada dan lain-lain duh